hadirin jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kumpul di masjid yang mulia, di waktu mulia antara maghrib sampai isya, mudah-mudahan orang saya di tamat-tamat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mulia lahir batin. Mudah-mudahan keturunan orang sadaya dijadikan keturunan saleh-saleh. Amin ya Allah. Ruwiyah marfu'an, diriwayatkan ya hadis dina hadis marfu'. Idza hafadzal abdu ala salatihi fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata biha qalat lahu hafadzallahu kama hafadzani wa yasmuru biha ila sama wa la nurun hatta tantaya ila Allah ta'ala ila mahalli qurbihi wa ridhahu wa tusyaffa'u li sahibiha. Hadis diriwayatkan di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngariwayatkeun hadis marfu. Jadi jenisna hadis marfu, hadis anu aya langsung kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza hafadzal abdu, kanjeng Rasul di mana-mana ngarasa hamba ala salatihi kana salatna ngarasa fa'atama wudu'aha sampurna nyampurnakeun eta si hamba wudu'aha kana wudu'na nyampurnakeun wa ruku'aha kana ruku'na wa sujudaha sareng nyampurkeun kana sujudna wal qira'ata biha sareng kana qira'atna wa bacaanana. Kumaha basana qala sajad eta salat lahu ka eta syahanda nasyadu hafadzallah kama hafadzani. Ngaduakeun eta salat ka eta hamba bahasana mudah-mudahan cek salat mudah-mudahan ngarasa Allah Subhanahu wa taala seperti ngarasa maneh ka Allah. Terus diangkatkeun eta si hamba ku eta salat ila sama ka langit wala nurun bari aina eta salat maqbul cahaya hatta tantahi Allah sehingga nyampe eta jalma kadat Allah Subhanahu wa taala ila mahali qurbihi kana tempat aina qurbi deket ka Gusti Allah wa ridho yang diingkari dari Allah Subhanahu wa taala fatu syafa'u li sahibiha itu diizinan nyampatan eta salat ka eta jalma anu bener-bener ngalaksanakeun salat luar biasa. Jadi orang kudu ngarasa itu ayeuna ketika salat teh dina wudu teh kudu bener, itu wudu teh ulah sakadar wudu unggul. Itu aya aturan wudu kan. Jadi di mana-mana benar salat teh tergantung benerna wudu. Al-hudur bis shalah biqadril hudur bil wudu. Hadir salat benerna salat tergantung benerna wudu sing bener gitu. Aya syarat wudu, aya pasunatan wudu. Syukur pasunatan wudu teh kan ngaos bismillah kokocok gitu. Bersihan heula eta pasunatan wudu. Bahasa Imam Ghazali Allahumma fat yadaya mimma asika kuliha eta doa al-aqba itu walaupun yang dibuatkan doa al-aqba la aslan doa al-tayyi itu nah pada kita kalau tayyi di tengah itu ayat di ayat sahabat walaupun tayyi kanjeng Nabi tetapi sunnah pasunatan bahkan pasunatan itu nyusul coba nyusul lamun urang arek aya nu teh kudu nyusul lah pasunatan supaya orang sempurna. Pernah tak can arek kudu nyusul ajaran sekalimat pasunatan wudu teh nyusul lah luar biasa. Lain salat wudu itu nyusul teh bi kulli hal itu
Dina setiap saat, dina setiap tingkah orang kudu nyusul itu pang ayeuna abona urang arek salat kadang-kadang arek salat urang henteu arek kudu ieu urang boga ieu kalau sama itu dia geprek lah pengenahan rek itu antarkeun punten kana gigi gigi lagi ngesompong kajengan kusina mah ulah tadi kusin tihan ieu telan minta ngawares kana caraka makanya kita batuin pertama ngadidik kana jadi anak urang pertama anu ngadidik pertama orang tua ngadidik ayeuna kana jadi anak dina pasunatan bersusul bersiwak. Jadi perkenalkan murah kali orang karena susul atau dikenalkan karena susunan nyusu udah itu ulah sama 2 tahun teh bernama nggak asli itu bareng di bapak anak tekewang iya mah tukaran sapoe ke 2 poe di kana sapi ke terbelah sana aneh sana masalah sapi itu apa 2 tahun kan lamun ayeuna barangkali lamun nyusu ayeuna asih mah itu asih itu henteu kacampuran kadang-kadang ti bang susu indungna unggul eta 2 tahun teh eta kahampangan lamun lalaki mah najis mau apa kahampangan langsung dibanyak teh cukup bersih kumaha kadang-kadang susu ongko ayeuna susu SGM ongko baso ongko wah eta mah geus najis itu berat najis eta mah itu mau apa lain Indonesia enteng eta mah tuh lah coba susu perkenalkan itu deh ini apa itu bapak apa kalau pengen tahu susu buat apa buat bersiwak buat nyusul supaya orang kali cerdas gampang sebenarnya susunan antal kana gigi telan mentakawalis yuri suddaki mentakawalis kana calakan yuri sul pasohan mentakawalis kana pasohan abdi diwasiatan kusepuh jadi gampang lamun hayang ayeuna urang arek caramah arek supaya ayeuna ulah gagu ulah kagok menjadi kepasehat ilmu araya eta teh nyusul heula itu ngan antal kana ayeuna untuk telan tuh ngan karena mesti dicabut beres kalau ditelan entah harusna biladah kana bulat jadi nyusul teh ayeuna teu ngawaris kana ayeuna calaka ayah minta balas karena belum kali itu mau ayah aku mau apa punya gede pahalana itu ayahnya gede jadi mantap antar gue telan langsung tarik ke belah kiri ke belah kanan tuh dodot ke belah kanan belah kiri 3 kali orjol-orjol cukup ala-ala cabut dicabut ulah ditelan kan udah itu kudu dipraktekkan sama-sama jangan urang lah gampang jangan budak mah boro-boro jangan budak udah lagi parah tuh pentingnya nyusul ketika akhir ayeuna urang teh waktu sakaratul maut karek kalwaru bakal dielikeun kana kalimat tauhid anu penting apa kalwar teh la ilaha illallah cepet aya begitu sing sering itu sudah itu punten ke kasepuhan kemudian pun ramal ge alhamdulillah itu tersakarat di susuran eta kalwar teh katingali teu nyawa iya berkat disusuran nanu disusuran aku sok nyusul itu komentar itu korban itu gampang itu entah lamun aya di lembur itu aya jalma sakaratul maut hese susuran we itu ngan ulah aya urang we atuh entah hese jalma teh hese susuran kenal
sieun ieu mah tukang aya menjalankan sunnah Rasul, bahaya sih carikan Rasul lah. Kebalikeun mah kan da kita aya lamun nya sakaratul maut disusuran. Ieu kaluarna seperti nyabuk dina aya adonan tipung saking babarina. Molos pos eta kejadian sabar urang. Terutama ulama sama biang eta ulama alhamdulillah teu kanyawan langsung aduh ya kan sebrok eta aya jamaah pagawean punten tukang usuk eta pagawean punten tukang usuk sing aya lain lain gitu eta mah mun kitu ya bener wagi kena wagi dulur pangituman ditingali yo kumaha ke sakaratul maut fokus ayeuna ieu lauk ayeuna dia ditieur kituan mari ya Allah ditulungan khusus iya daripada kira karunya aturan ya Allah lain bohong eta jadi lamun cerita Rasulullah teu bohong kadang-kadang udah percaya karena omongan-omongan tahayul daripada omongan-omongan sunnah Rasul. Ari kana omongan ayeuna tahayul mah percaya. Ieu budak lamun keleutikna teu dipicakeun kana duit bahaya moal gede milihna pasti leutik mentak mun dipicakeun kana duit dicapur atuh orang bisa dijakeun henteu. Oh dina kitu. Tapi kan percaya lamun teu kitu teh bahaya budak moal beungan. Itu moal beungan percaya. Tapi kali didikan sunnah Nabi ini sunnah Rasul itu percaya budak digundul 40 ayeuna poe gundulan 40 tetap percaya itu sunnah barangkali teh bener urang enak orokan kene karena bukan itu sunnah teh lamun lalaki unggul tapi lawan teu kudu teh anu sama pertama awalnya digundul kudu 40 ayeuna rebo dinten rebo yang urang kali 40 rebo digundul sabar minggu sekali kayak 3 minggu atau 2 minggu bila perlu sebutkan saminggu gundulan 40 rebo itu tak dijadikan halim tak dicerdaskan ayeuna itu ayeuna anakna Allah Subhanahu wa taala hayang teu urang boga anak cerdas boga anak orang gundulan ka haji boro-boro kana kadek ini ayeuna geus sekolah kumaha geus sekolah gundulan tiap rebo hatina lamun urang sunnah dicukur teh kudu poe rebo ieu poe naon dicukur teh putih gade ya Allah jadi Islam teh luar biasa arti Islam teh istislam pasrah sumrah kana hukum Gusti Allah sareng Rasul percaya kana syariat Islam tuh syariat hakikat Allah Subhanahu wa taala majadina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum percaya can sampurna iman jalma lamun can aya negakeun sakabeh parentehan Allah baik wajib maupun sunnah eta bakal ngamanfaatkeun ka diri urang bahkan ngamanfaatkeun ka diri batu nyakeun can sampurna iman jalma lamun can negakeun sakabeh larangan ayeuna Allah baik haram maupun makruh eta bakal ngamadaratkeun ka diri urang bakal ngamadaratkeun ka diri batu hati-hati ieu urang mah jamaah Islam ieu kemarin kana pasana dahulu teh luar biasa aya bersiwa awal pertama kita sunnah pasunatan dulu nyaeta bersiwa kumaha praktekna tuh motor kencai pertama ayeuna kokobokeun lah cuci tangan tuh di dieu terus kita nyokot susur maka susur teh sunat tadi ieu sunat ieu tah can tukang basah heula teh ning parkot di dieu aya oge eta mah satu jangan rokok di dieu teh tukang dibuat mah etem kamana etem tadi cekal pan di dieu ai etem tadi dina sumut etem jadi susur zaman kampung mah salah sepuh mama di Mekah budak marah tua muda susur gitu jadi kayak
itu karena cuma di Mekah lagi kita rokok di bangkok itu balau coba ini kita anu jelas sebab nyusul minta ngawalis karena calakan minta ngawalis karena husnul khotimah ketika akhir hayat tapi kunaon ali nyusul teu dilaksanakeun tapi ali ngarokok itu pernah lalu ceramah itu sok rokok teh untuk 55 bungkus cokot ini jual lumayan kan warungnya gede ieu nanti kalau aya apa canak we nyaman kan tahun berapa sabeting sampai 20.000 30.000 lah coba sama sabeting iya mah lamun meuli ieu susut beakna paling-paling lamun sering dipakai 3 bulan 5 bulan mau beak-beak kan kamu tadi dipakai mah mentak nyalamakeun lamun rokok mah mentak dilahakeun dohir batin kana awak nganyana jadi kebanyakan karena dohirna biar kulit obat obat di mana itu obat di mana hijieun aya jama lamun teu ngarokok batuk wae obat teu pernah naon itu barang mabul lamun jadi obat teu pernah naon itu ngubah ari lain obat mah kuring mah lamun teu ngarokok teh pokona mah lieur pokona pidu itu teh katingali udah mau apa tinggalin video itu tidak usaha jadi alasan bagaimana kedai mah hilang kadima wala tata'allalu bi hilang kadima jangan sekali-kali kalian beralasan-alasan bohong tegeng gitu jadi kembali dan bapak sudah banyak bisa mantan idza hafadha al-abdu ala salatihi jama ngalaksa kana salatna hati ngalaksa teh sempurnakan wudu itu tartib kan aya bener tartib itu rukun wudu teh kan aya parulu teh aya genep eta itu pertama aya anu wajibna hungkul ya ngubah aya pamenteu ngubah wajah teh ngubah beungeut itu luhur aya mimiti jadina bubuk hanap aya ieu gado caream bieu itu gigir ieu ceri pentol ceri ieu ada ulah kali luhur ieu yang gigir ieu jadi ka dieu itu maaf cai itu ka dieu yang teh cukup sakieu alus sama cai teh sakieu dikabantu ku ieu dikadiekeun jadi dikadiekeun ngocor tengahkeun ngocor ka dieu disebutna goslu teh punten disebutna ta'rifna goslu teh sayalanul ma'i bitabihi ngocorna cai ku sorangan nyokot cai bantu ka dieu tuh ngocor teu walatra teu puna naon ka dieu dieu tarik teh ku dieu jadi di dieu tarik ka handap supaya kurusan euy ari kaluhur supaya gigirna beunang sakali wajib geus caina saeutik mah nyokot deui jeung leungeun teu dieu kitukeun jungjungkeun ka luhur goslu ngocorna cai ditobi ku sarangan kadiekeun bantu lamun goslu ngocorna cai ku sarangan di dinya ayeuna digomsu mah digoslu jadi goslu digom dieu diusap tuh Tukati cai dia gitu tuh orang hudu gitu. Iya kadek punten dina goslul wajib itu batas ieu jadi nabubu kumaha lamun lenang bukan ka dieu kira-kira we dinya perkirakeun ngan sunat dina batumuin ditamahan disebutna ayeuna itu ayeuna di tamahan teh di wudu teh ditamahan dileuwihan itu supaya orang aya cahayaan ke di yaumil qiyamah itu disebutna itolatul gurroh dina wudu aya pasunatan itolatul gurroh
melebihi dari ayeuna membasuh muka dari batas-batas anu geus ditentukeun wajibna dilebihan saeutik sasenti setengah senti itu lebih halus lebih hanam ulah isyraf ulah loba teuing nyokot cai sagayung juga nyurkeun ka dieu eta isyraf eta disebutkeun cek dina kitab Bajurid itu dolim lamun urang wudu loba teuing itu loba teuing make cai dolim melebihi ukuran pasunatan ayeuna 3 kali lebih 3 kali atanapi kurang ti 3 kali itu eta kan aya bahasa cek ulama itu ayeuna paman zada aw naqasa faqad asa aw dzalama jalma wudu kurang ti 3 kali leuwih ti 3 kali atanapi ayeuna leuwih teuing make cai faqad asa eta teh goreng wa dzalama jeung kaasupkeun dolim jadi kasupkeun jalma goreng ayeuna kalakuan jeung ayeuna itu dolim teh lain hianat ka batur kurang wudu kurang 3 kali leuwih 3 kali bahkan melebihi dari ayeuna basuhan-basuhan anu dina batasna lebih teuing kadang-kadang ulah samane aya ting mun nyokot teh dina bak nabirka ieu sakieu mau dikedukan ulah cai teh out heula mana ndok cayo tuh kudu cai logo mah geus saya copot sakieu tuh ka dieu dibantu eta tinggal Habib Umar praktek kudu luar biasa jadi sunat kurang membasuh muka ditambahan ayeuna batas saeutik jadi mungkin di yaumil qiyamah dipanggil Allah Subhanahu wa taala antum qurran muhajjalun yaumil qiyamah jika Nabi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin di yaumil qiyamah ayeuna pamunteuna beda hurung caan gitu caan umat Rasul tina naon itu umat Rasul terbikin ka aya beda jeung umat-umat anu sajen kana yaumil qiyamah min atharil wudu tina ayeuna athar tina bekas-bekas ayeuna wudu ketika wuduna dileuwihan dileuwihan aya bonus tina wudu ya kadang-kadang urang lamun teu ngaji moal nyaho wudu teh kudu kitu kadang-kadang ngaji ge teu kitu komo anu tara ngaji kitu we anu asa bener kitu ari tara ngaji teh ari tara ngaji mah ibaratnya asa bener we gitu coba anu ngaji kuning kurang teh salahnya gitu kan gitu jadi lamun urang enak asa ngaji mah urang teh kanyahoan salahna lamun tara ngaji mah asa we urang teh bener ngaji murid we gitu asa we gitu eta ieu penting itu sempurnakan wudu sing bener wudu wa ruku'a wa sujuda dina salatna ayeuna nyampurakeun ruku wa sujuda sareng sujud wal qiraata jeung bacaan pihak dina salat ruku sujud teh itu barang tasawuf dibahas ruku leres ruku aturan aya itu sing tumanina panudah rukun salat anu ke-12 tina sawena ruku dihitung tumanina ruku tumanina iktidal tumanina eta tumanina sebagian daripada rukun tumanina teh nyata sukunun pada harakatin biqadri subhanallah cicing sakira-kira maca subhanallah lakum dinukum waliyadin Allahu akbar ruku posisi ruku teh atil wae seperti papan anu ayeuna hiji salemar dina pada keur waktu ruku teh urang teh kudu lempeng itu kudu dipraktekkeun kudu lempeng aku mah geus geus ngomong geus akil-akil gitu ya geus akil-akil teh kunaon urang anu sampurna itu anu mutadila khalqah anu ayeuna meujeuhna ayeuna kejadian jalmi teh keur meujeuhna jaga baringkas teh eta keur teh sapertikeun papan anu ayeuna salemar dina pada kudu lurus gitu kan kumaha urang
Maka ukuran lamun ayeuna ieu telapak tangan kana tukur pasti lempang. Lamun luhur teuing tengah, lamun kana teuing tunggul teuing pas ieu. Da urang mah menjeunna suku normal, leungeun normal, atuh sirah normal, cangkeng normal. Kecuali lamun aya jalma anu jadi cangkeng, anu di cangkeng mah dikarenaon gitu. Tengah ieu leungeun teu tumanina. Wasujudah jeung sujud itu sujud eta sujud depan pun aya syarat sujud. Dina pos sujud eta rukun salat, rukun fi'li dina salat. Ayat tumaninah cicing sakedeung di qadri subhana ngan afdal mah keur sujud mah lamun urang jadi imam ukuranna batasna 3. Lamun urang salah-salahan mah sujud teh sing lila urang sujud sabab aqrabu ma indallah. Pang deket-deketna ayeuna rahmat Allah Subhanahu wa taala ila abdi hambana inda sujud keur waktu nalika sujud rahmat Allah deket didinya subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali lamun jadi imam. Lamun jadi alamun ayeuna salat munfarid masalah salat hajat sing lila sujud teh tapi ka jadi tarang sugan kunaon didinya Gusti taduit iku mayu sumujan teu garuit teu hares bos teu kali keun hateret itu tanyakeun di masjid pula di masjid pun mesti ditanyakeun ku batur kunaon mana sujud wae ga ieu garuit itu di mana di mana paling di majikan hotel naon ngiran sama wah yang garuit sujud singlah keur sorangan luar biasa sujud lebih lila udah terbikin ka urang teh sujud teh aya negara kita mah jadi ngaguku ulah ngaguku mah batal ya jadi terbikin ka aya jadi urang teh atas kencai mata jadi kunaon jadi sieun ku Allah Subhanahu wa taala urang jadi sieun ku Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la yalijanna man baka min khasyatillah. Jalma muakeun kana panas api neraka. Jalma pernah cerik sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Sieun ku Allah taala ukuranana urang digeus balik tepikeun ka kolot ieu. Can pernah urang ibadah bisa ka Allah taala khusyuk. Rumasa urang diberi di Allah Subhanahu wa taala diberi kesenangan. Tapi urang teh loba lalai ka Allah taala, loba durhaka ka Allah taala, loba aya non nyolayan kana perintah Allah taala. Didinya urang merasakan diri ayeuna naon karakter sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Tadinya teh kayak celak cai mana. Lamun jalma jeurik sieun ku Allah Subhanahu wa taala eta ayeuna usapkeun kana Allah. Sunat cai mah eta usap kana Allah. Itu ada disuruh sholat juga, udah. Usap dengan awak orang kalau berulang jadi akhirat bakal enak mau berenang karena panas sebenarnya. Panas sebenarnya tak lain panas dunia lain. Itu orang benar jadi sih Allah Taala bawa tengah penting tak coba benar terkiai. Dibakar orang benar, dibakar dituntung. Itu kiai itu mungkin penting apa jadi. Lain sedunia sebenarnya lain ayeuna asupan seunuk seunuk ngarobok goreng ngarasakeun panas salah denge mana mah mutan anu nomor seunuk neraka lain seunuknya engke di neraka itu neraka wah kalau dibakar kadang-kadang orang sieun keneh ku ayeuna pangancam jalma daripada pangancam Allah ayeuna leuweung kejadian diancam ku jelema boga salah diancam ku polisi segala kabeh diamal kapangi jeung hansip panas pas polisi geus ngadegdeg we kapangi hansip eta sebagai polisi rumah sekarang sebentar aya bahasa di kitab kaidah ulama asidqu tumanina wal kidbu raibah lamun urang ayeuna bener tumanina tenang wal kidbu raibah beda lamun bohong raibah teh bimbang lu kabeh gitu mata ulah bohong gitu lamun bohong teh ragu gitu jeung bohong teh kurang rezeki we deh bohong gitu
bohong kurang rezeki, sekolah bohong kurang rezeki, lamun jelema bohong jauh jeung malaikat rahmat, kurang rezeki kada ulah bohong. Ayo sujud kurang itu ayatna. Kita dan ayat jadi sirku Allah eta cai mata atlata kurang. Amun dia tak cai mata tiis bener ukuranna jadi sirku tapi lamun dia tak cai mata mah kesan asing bohong. Eta mah cerina sirku Allah. Itu cerina eta mah sirku boga duit. Itu sirku ayatna itu kesuara beda jadi sirku Allah jeung jadi ayatna sirku wal qiraat jeung bacaan pihak dina ayat salat. Dina salat kan ayat rukun mana rukun ayat qauli dina qiraat Fatihah. Mana rukun qauli ayat akhir at-tahiyyatul mubarakatus shalawat bacaan. Tuh ini Allahumma shalli. Eta qiraat bahasa qiraat teh kudu kadae ku ceuri urang. Bismillah lamun salat dinasir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cici atau nabi ulang jadi makmum ustaz maca Fatihah maca surat urang maca Fatihah kudu kade ukuran maca Fatihah urang tuh bismillahirrahmanirrahim ari teh ulah bika bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ulah ukuranna kade ibu jadi urang ieu mah maca Fatihah urang maca Fatihah cici atuh lain qiraat eta sukut dina hate terjadi salatna lamun urang teu qiraat teu aya basa qiraat jadi basa qiraatna kudu aya baca kadenge ku jari urang ulah kadenge jadi batur kecuali jadi makmum lamun jadi makmum lamun jadi imam nya bacaan aya rukun teh dina surat Fatihah teh kudu kadenge imam kudu kadenge makmum itu makmumna duaan kadenge duaan ukuranana lamun sama masjid mah pakai sampai ke kan duaan mah makmum duaan imam ayeuna maka sampai ke waratol ayo dikau cek imam akeh ada imam nak eueuh jauh teh teuna cukup duaan mah itu tuh kudu mah sampai ke ieu bacaan rukun kali eta tahiyat at-tahiyyatul ayat kin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jeung ayeuna kudu salam anu terakhir eta rukun kali assalamu alaikum warahmatullahi ieu bacaan dan bahasa dalam ayat ini dalam nama ayat ayat fiil ayat makmum itu ayat makmum beda karena malah sengaja ayat munawwar sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu sami itu mungkin insun Rasulullah jadi makmum sami itu fiil Rasulullah jadi makmum dalam sami itu ulama baca sami itu Rasulullah itu ayat dosa hukumna ayeuna lamun teu ngaji ilmu nahwu malamun ayeuna urang teu terang ilmu nahwu teu ngaji dosa kudu didengarkeun dan sehingga ayeuna tadi atur pengenahan bade pengenahan itu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi menjadi bahaya mah salah maka lamun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa aya bahasa qolat lahu saur salat qolat ngomong salat lahu kaeta jawab hafadzallah kama hafadzani itu ngaduna ti salat kaeta jawab lamun jalma ngaraksa salat ngaraksa wudu ruku sujud jeung bacaanna bahasana cek salat hafadzallah mudah-mudahan jadi hafadzallah teh jumlah mu'ayyah anu takdirna yaitu ayeuna Allahumma hafadh Gusti raksa eta sipulan Gusti kama hapadana seperti eta sipulan ngaraksa ayeuna ka kaula luar biasa salat salangan ngadoakeun geus didoakeun kitu aya subuh biha ila sama salat langsung naik ka langit walahan bari eta salat nurun mawa cahaya hatta tantahya ila Allah sehingga nyampe ka Allah Subhanahu wa taala illa mahalikum bihi wa ridho
ka tempat aya taqarrub Gusti Allah jeung kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala wa tusyafa'u li sahibiha jeung eta salat bakal diizinkeun nyapaatan ka eta jalma. Jadi salat eta bakal aya diizinkeun nyapaatan nulungan tusyafa'u teh aya maqbulus syafa'ah diterima syafaat eta salat pikeun nyapaatan nulungan eta jalma. Jadi salat bakal nulungan lamun salat bener, lamun aya salat bener boro-boro nulungan. Aja urang yang bener salat yang bener teh nyaeta dina pangajian ayu